Sampurasun. Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama channelnya Dedi Blog Kirata Sunda. Pada kesempatan kali ini, grup seni Sunda Buhun Karinding Suhunan sedang berada di situ Cisanti atau di hulu Sungai Citarum. Jadi disinilah pemirsa kilometer 0 dari Sungai Citarum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Di ais ku asih, di ayang ku kanyaa, di sangkeh ku bersihna hate, di pangku di asuh, dicepretan ku pengalaman, sabab hirup uripna hidup teh salawasna nyandang kabunga. Tur serang ini nu teu oleh ngemitan kahirupan urang, karapundungan komo menta pamulang tarima, estu hiji kahayangna sangkan urang salaku hambana tetap syukur kanu maha agung. Cing sadar kana diri cita-cita nu sami ngawujud, impian nu masih mapai dina lamunan, tur pengharapan nu minuhan pangeusi diri, nyadar diri sadar nawirehna ngarumasakeun diri jauh jeung Gustina. Kenyataan nu jadi bukti lain doa nu teu mati, lain doa nu teu dijabah, geuning saestuna ieu hate nu acan bersih, ibadah nu acan tumanina, hirup loba pamentah ka Gusti, ibadah loba katotolerkeun, poho eling ka Gusti, hirup katungkulkeun ku dunya nu mata poho kana kawajibanna, hirup ibarat lengkah singa ati-ati tur tarapi, nincak ulangan seukur lengkah komo bari dudumpak jeung dudupak, bisi manggih beling nu pastina bakal nyugak, hirup jeung kahuripan ibarat lengkah jeung tujuan, lengkah merenah nu dilampah inang tu barokah tujuan nu ku urang baris kahonta, panggoda dunia tong dijadikeun alasan pikeun ngalengkah salah, lantaran balatang tu bakal karasa kamajuan dunia kudu dibarengan jeung akal jeung lengkah nu basajang, lengkah merenah kahirupan insyaallah barokah. Sakitu pepeling khususna kadiri urang pribadi, umumna kasadayana umatna.